Nyonya pagi-pagi sudah maskeran. Kejo aja belum asak sudah ngurusin banget. Soal beteng mah gampang, yang penting mah banget dulu. Jangan ngantep beteng tahu. Nanti kamu salah teri. Lagi pula aku sudah sarapan kok. Tadi malam aku menjen roti, jadi paginya bisa kedaang. Wih, bikin roti apa? Pantesan tadi malam ada hihi liwiran sengit ke rumahku. Gak bakal kasih nyaho ah, takut menta. Iya sih, pengen. Pikiran kamu mah udah kebaca. Udah kayak peramal aja. Mari Mar, ayo dong bagi rotinya. Tuh sudah ngacai begini, gak kasihan apa? Maaf ya, rotinya udah imun. Dibuang sayang. Wah. Soal tong di pula aku sadar sarap. Sadar. Tilu. Tadi Gitu. tilu. Lagi pula aku jadi tadinya paginya Tilu. dan apa ya, rotinya udah simut. Iya lince tangkalna. Oh iya, sakara tuna sasajan. Terus kumaha aja? Kosok langsung pang pentang. Naon bika hayang kok ece. Make kata sambutan tong. Teu kudu kohan. Langsung we. Punten kanu ngagege di dieu. Pamaksa dan abdi teh hoyong beunghar we kitulah. Dong dipasihan milik rezeki we teh Nya, pasti. hoyong beunghar pokona geus bosen hirup balang sakit Tuh tempo jelema nu hayang beunghar. Hayang beunghar mah lain minta kana tangkal. Usaha bae. Rongsok. Ngiring calik ce. Sok. Wesilah jadi tukang rongsok. Anyar keneh ce. Da teu era ngorak keneh jadi tukang rongsok. Make kudu sagala era dasar pagawean. Na abdi mah embung dah. Are-era i. Kudu sagala era. Daripada siga ucung ada wong kitu eueuh guna. Cuma nek naon deui atuh? Duit geus ngahunyud. Pirang-pirang atuh ari geus ngahunyud mah. Heuh atuh kudu kieu hirup mah. Atuh eta ce boga barang nu geus teu kapake teh wis rek dikana rongsokeun. Duh abdi mah alergi ngaberosokan teh. Batak tarangingu barang-barang nu geus ruksak. Wadul euy mah. Maka kudu jeung ngawadul. Eta beungeut ruksak masih kana dipake. Goblok sia.